kebenaran boga budak ceprapli leuy Aisyah Arapli Masyalianti dalang teh manehna mah penyanyi ongko artis oh segala bisa Rapli mah penyanyi ongko manehna mah wah heeh aya duit gede aing heeh si Rapli nya kerek diajar engket sagedeung deui bakal aya single anu anyar di ti Rapli nya Masyalianti dalang teh manehna penyanyi pan laguna ge kamari viral nya aya lagu Dua Rasa nya kumaha Kang Dua Rasa teh lagu Dua Rasa itu lagu nanu pina teh lagu anjeun anjeun Kang nah lagu Dua Rasa lagu anjeun teh seni Rapli cing kumaha lagu Dua Rasa teh cing bang hiburkeun aing gawe sileung teh ngarang jedog we nuju neda lain nyatu wae kayaknya kumaha Kang lagu Dua Rasa teh kumaha saya nyebut akang bapak koplok aing teh depan nabi maka akang sanes ka bapak ayah gitu sia teh Dedi cik lagu Dua Rasa teh kumaha nu kieu ning Kang repna teh kumaha disambung deui da puguh nyeri dilepas pegat da puguh berat duh kuring kasiksa kudu kumaha anjir gelo sorana gitu-gitu mah bapakna we lah cacakan anakna komo aing bapakna Akang bisa cikan nya bisa aing ngan aing mah teu somong cikan hangnya heeh cing akang lagu anjeun teh eta aya nu lagu anjeun teh pan gerame teh mah cing kahayang anjeun paminta anjeun sagala dilaksanakeun tapi ayeuna daya buktina anjeun malah pindah rasa duh anjeun geuning ku tega anjing bener halus budak kesarat eta pan turun di bapakna kahayangan jeung pamentan jeung segala dilaksanakeun duh anjeun geuning ku tega beda lemes aing ge becus ha beda lemes unggul naon budak nama lemes akang gerebek tadi si anjing sia teh sok sia sok kahayangan jeung sok bisa orang sok kahayang acong cik aing mare ketesinen ye sok kayaknya pentes Kang pentesinen kabeh ku aing lagu si Rapli sok neng Naila heula neng Naila waler Kah, dah neng Naila kah, anjir kayak budak leutik nya ingeuna kana kana hatena ge ABG menyecep kana hate teh sok yang rumah tanggaan ge aing mah neng Naila kah, turutan AA boleh, hah boleh. aduh boleh alah anjir sok kahayangan jeung Kahayang anjeun, tuluy paminta anjeun, anjir set sagala
Super Akang istimewa tuh. Anjir. Super. Cici balik ke ini. Cici balik ke ini. Deui Kang. Deui. Aya kela tuh. Kela yang persiapan heula. Rek mau minyak. Naon atuh? Minyak rambut. Sok. Kahayang anjeun. Gusti. Pamenta anjeun. Teteh. Dai nangis. Nah, Segala dilaksanakeun. Aduh, anjing. Ingat kasih Eti. Eti di mana di Akang? Tuluy. Tapi ayeuna Bener. taya buktina anjeun malah pindah rasa. Aduh, anjing. Si madu we. Anjeun gening kutega. Iya Akang. Naila lamun gede dikawin ku aing. Alah cacak juniorna. Komo seniorna. Wah, senior melangkung atuh. Cacak ieu teh muridna Ibu Lilis Jinawi. Urang tes guruna. Iya. Ibu Lilis Jinawi. Bu Lilis, Oi. Hey, Jangan ngagas nyerenteng ada bekai sini nih nyerentang gitu. Ibu Lilis. Naon teu apal ieu geus ditato tingali. Kumaha mun nyerentang sanu rek nahan. Aing goblok. Si masinan manyet eta mah lain tato aing nyaho tabak bisul aing nyaho. Lain sing kayo. Sing kayo. Sia mah ngaku sorangan goblok. Heumereun. Ibu Lilis damang Ibu Cager. si Haji goblok. Serah atuh. Kurang kumaha lemes aing kita ngomong ka sinan ieu. Teu bisa lo Mas teh. Ibu Lilis namanya Naon? Goblok. Sia teh sinan teh kieu. Sabaran bisa. Kah ketulai naon? Kah bekah. Sinan ieu mah tara pamanasan tuh gabres-gabres ieu mah. Gap we. Aing lain aing kabayang salakina euy. Oh, kabayang pan keur di di jero di kamar nya keur gatrik. Ya. Ka salaki teh. Ngos acan goblok. Balik nyawa HP. Mun lila si teh bari nyawa HP. Sok-sok sih nyerari awak. Cek aing oge anjing sinen barbar. Aduh. Bu Lilis sakali abi mah abi mah pansopan ke Bu Lilis. Hayang andalemi. Bu Lilis Apa sayang? anjir. Akhirnya Lilis luluh juga oleh aku. Iya, Lilis Sinawi. Apa Kang Cepot? Masih ingat kamu Lilis Sinawi Apa? ketika kita main Main tai. Rujit ya teh. karena main jorok. sinen goblok main tai si anjing. Anjing goblok sinen setan. Main Ku jorok. aing dilemes-lemes ya teh. Waktu kita bertamasya Lilis Ke Binaria. eta mah lagu goblok itu. Kita tamasya, kita ke Gunung Tangkuban Parahu. Aku melihat kamu bermain dengan lahar.
Waktu itu aku hariwang kamu tungkul, ternyata lahar digayem ku kamu. Puguh we daya teh setan. Setan digayang ngadar lahar teh. Alah, lain beda-beda karakter sinennya. Monoton mah tuh da teu rame pang kitu. Nya mohon goblok mohon. Masya we. Sama. Alah sama. Sama Gun. Beda-beda gitu, beda-beda. Ai sinen mah pan beda mode neng Naila gitunya. Mode Mama Hayati, mode neng Yuli kan beda anjing namanya andalemi. Heeh. Ieu mah anjir goblok ieu mah. Heeh, tadina meureun urut geng motor teh. Heeh. Pimpinan cabang naon teh sia goblok, cabang bang. Teu apal baheulana. Naon? Urut garong sia. Da ayeuna ge garong kene sia mending. Heeh. Komo ka Badidu mah garong ayo. Ninja dari Lain ini mah nah kak. lamun ieu mah lamun ya martikeun ieu mah lamun. Lamun naon ulah lebang ngalamun lah. Lamun tina kemang ieu mah ya. Neng Naila mah bunga ros. Alah indah. Mama Ucu Hayati bunga melati. Seungi. Upami Neng Yuli eta mah bungana teh bunga edelweiss. Ai urang. Bunga bangke anjing. Allahu Akbar. Urangeun ayeuna. Mung goblok mung. Rasieun dibalas ya. Wah cicing rumah aing sia goblok udah dibayar gua aing sia mah. Lamun tina inumeun. Ari aing naon? Kela goblok. Neng Naila tina inumeun mah Coca-Cola. Koloko. Mama Ucu Hayati Panta. Neng Yuli anjeunna mah Orson. Pasti urang nu enaknya. Lamun sia naon cing? Cikii haji. Ciki mah hangseur atuh sia cepot. Hangseur setan inuman maneh. Si goblok disebut setan ka aing. Lah anjir ieu mah euy sinana naon euy. Tapi udah dijadikan ku pangeran. Urangeun lah. Mung goblok. Lamun tina orai. Neng Naila mah oraina teh orai kobra. Wah, hebat. Ibu Mama Ucu Hayati oraina teh orai piton. Mematikan. Neng Yuli oraina teh nyaeta orai anaconda. Urang orai naon nya ieu. Lamun sia dipacok orai goblok. Tapi da urang mah jagoan da. Eueuh goblok dipacek orai modar anjing. Teu. Aingeun atulah. Sok ah kumaha sia we. Lamun tina kanyut sia. Goblok sajorang sia kunyah kanyut. Nah mah jeung jorang kanyut mah teu jorang pan aya kanyut kunang wadah bener, ieu geuningan duit budak bener. Kanyutna punduk, kanyutna tarang. Bener. Lair kanyut saha? Aing naon aing? Acan atuh sia oge bat aing dipanorikeun tadi. Si Haji goblok. Panggungan ge tong dibawa teh si ieu ye. Bisa mau peso? Dek ini we sorangan nyusul. Leumpang ka di blok itu teh. Sok. Ayeuna tukang saron heula we anger langgana. Moalah ieu tukang saron apa tina kanyut dibalen kanyut sinden mah. Tukang saron kanyut reungit. Manya reungit aya kanyutan. Nya aya mata karanakan oge atuh. Ayo euy. Ayeuna tukang kenang. Naon? Tukang kenang kanyut kuda. Gede aja gitu. Terus tukang rincik ayeuna. Naon? Eueuh saha? Oh eueuh. Eta mah kanyut ucing we lah. Aya aing. Maneh mah kanyut burut.
Burut, 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 burut. Mengeus ya goblok. Nah, akang. Era sia teh aya Ade Astrid ka dieu lu. Mana? Sumping tadi akang. Sareng Kang Ade Astrid ka dieu. Ya di panggung akang tuh. Orek nyawer ada Astrid cenah tuh. Weh, aya favorit aing artis aya Ade Astrid ka dieu. Era sia. Alhamdulillah ya Ade Astrid ka dieu. Aya jeung Mang Heru. Alhamdulillah Ade Astrid teh tatangga dewek kitu bagja tos nabeuh meureun Ade Astrid teh nya. Alhamdulillah tos nabeuh dikelari nuhun teh Ade. Teh doakeun teh Ade Astrid cing jadi Ade Astrid. Ulah jadi Ade Lonok. Ulah tuh ngaku. Cenah kaul Ade Astrid nyinen ge nya. Heeh. Da Ade Astrid baheula ge sinen meh lagi. Sinen cing Depok. Eta teh seniman luar biasa Ade Astrid mah leuting po. Sanajan artis papan atas Jawa Baratnya anjeunna mah kersa nonton ka dieu luar biasa teh Ade Astrid. Tatangga lemur anjeunna mah somea Ade Astrid banyak teh somong deui. Luar biasa nuhun teh Ade barang teh sumping ka dieu. Mudah-mudahan didoakeun cing sehat teh Ade Astridnya. Amin. Cing sehat panjang yuswa. Amin. Cing loba pisan panguanana. Sakali-kali mah duet jeung Akang atuh. Duit naon Kang? Nya. Urang nyeun album jeung Akang. Album foto. Ah, Sugan teh album nyanyi ya. Ieu mah lain heureuy, ieu mah lain rek bebeja we teh ayeuna dewek teh rek nyeun film le. Film naon akang? Aslina aing nyeun film jeung Ade Astrid. Film naon? Dewek Ade Astrid jeung Sule rek nyeun film dagoana ke bakal biji ke. Mun teu 3 bulan ka hareup bakal biji we po. Lalajo we. yang di YouTube Kang? Hah? Di YouTube. Henteu ke dokumentasi aing ge unggul. Modelnya jualan batur atuh. Bagja pisan teh Ade sareng Mang Heru nya. Heeh. Wir Bendra. Iya iya. Barang nuju impal wacana ngeunaan Ade Astrid. Panengahing Pandawa Arjuna anu bakal ngalanyawa Semar Kudapawana parantos dumugi di ieu kampung Tumaritis Desa Kenal Gorowo. Astra Jinga saha ulah kaget ieu kaula Astra Jinga. Ngalayat bener Kang tuh. Alah sia Kang, dunungan aing juragan Arjuna dulu itu rek ngalayat bapak aing beureun alah bagja ulah naon aya juragan Arjuna ke dipencit entong ngalongok itu. entong ti mana goblok nu tatangga ye pencit atawa mau heula buru teh alah bagja alah